kita ceritakan Abuya Abdul Aziz sudah sekian lama sampai ayeuna di antara ciri doana diijabah ku Allah ieu getihna bisa keneh neruskeun panpunten kasepuhan ayeuna mah ulah nyacahkeun turunan selain zamana ayeuna mah bisa mempengaruhi lain turunan uyunan jeung lingkungan eta ayeuna mah heubeul mah cenah lamun anak kiai Badung teuing tah anak kiai ieu kenging sembah tangga mah cenah endah heubeul panu baheula mah parab dipilihan cucuk sanak cucuk anu tadi hak anu baheula nu ayeuna mah alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni sari'an bi'izzatillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي para kiai, para abuya, para santri-santri sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparingan sahabat. Amin. Sahibil bait ayahanda Abah Kiai Ahmad Husairi, mudah-mudahan mantena dipaparingan panjang yuswa anu barokah. Amin. Santri alumni jeung muhibbin sadayana sing ambil barokah. Amin. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur Allah Subhanahu wa taala, sholawat raus salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah,
almarhum ayahanda Abah Haji Abdul Aziz sudah hampir 20 tahun lebih meninggalkan kita, berpisah dengan keluarga. Sejatinya yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan. Dia nggak bikin ceramah kang ubung bedul ya dah. Sawabiqul himam la takhritu aswarul aqdar. Takdir tak bisa dipikir, qadar tak bisa disinggung. Ustaz ieu mah lain ngaji, serang aja dia lah. Hampura mah geus usum main mah aing mah dihalkan ge moal dia moal marahna. Ieu mah hitung-hitung karma ieu baheula kitu ka kiai. Tapi yang menjadi pertanyaan hiji, ayeuna urang ngaji, urang penting, kadang-kadang kita bisa lemari diingkeun di ruang tamu, kadang-kadang teu bisa karaksa awak sorangan jeung silan bedul kok. Bedul lang. Cacahan ngaji ge pada pinter tapi neurakna nu hese. Keheula ulah cacahan ngaji, da kabeh ge ngaji mah nu bisa. Teu disodorkeun kitab mah. Insya Allah santri dia mah paling pinter ngaji. Mas santri di dia mah karak 2 bulan langsung katakan juru imah. Nu pinter loba, nu gagah loba, nu hese ge hiji, neangan nu hidung. Hidung. Aduh, dak aing, dia aing pakai cocokan kan. Geus diada asal hidup we lah. Ampura banyak, atuh kumaha jeung santri mah kieu. Ampura kasepuhan abdi mah bahasana kasar. Dusun. Ampura aku lah sampai bener aing mah. Ta. Ya. Dan enak aing berusaha aja ya. Ternyata mencetak orang soleh itu hese karena al ilmu bisudur la bisudur. Eta mah karak bisa maca hanaul awalu orang kayaknya udah bisa. Nu hese ge hieu neurakna khaufna nu hese ge. Kayak ulah gara cacahan pangeran dan nyaho ka pangeran ge ti guru. Iba kadang-kadang di pentaunan haulan ge hese. Ketika kita berbicara dengan guru, jadikan dirimu seperti debu di bawah kaki guru. Pak, hampura Pak. Kadang-kadang eta aya santri geus dari kiai deui. Ngaji mah pinter, tapi ka guru polongo. Hampura kasepuhan. Abdi pernah jadi ketua alumni pikeun mentaan dana ka santri-santri alumni. Setahun sekali bos, walaupun pelangsa. Tapi pernah datang ke alumni anu geus aya alumni pokoknya mah kiai gede we lah kasupana motor. Abdi utusan di guru, di keluarga guru notokan alumni. Jadi antar ke haradidang perlu dicolokan memang terhiji. Nokap ka hiji alumni, pasan lagi 3 tingkat. Eta ngomong ada terhidang jadi kana reuk. Datang kadinya, lain magera diteangkeun ulah putusan ti guru. Urang mah ieu, hakikina guru majajina urang teangkeun, ditinggalkeun ngaji 3 jam. Cik aing pohara amat ieu wali. Barang datang, nu di mana Jang? Kan tadi Agus taoskeun kasepuhan, abdi teh alumni ngan abdi mah juniorna. Ayeuna ieu kieu mere duit 50.000. Datang karena waktu nama Wasati tilu mobil jarah nyatu kabeh poloho dia tidak
Poe kan begitu, melengah barokah, rampok dia begitu. Perlu kita ngaji, lu butuh ke hidang jangan arti, benar? Dusun. Matakan geus lamun cacahan bab guru, ulah repating dalil, lieur kana hulu. Geura dicolok we, geura dipesa we geura kieu. Hati bos, woi. Pan urang rek ka pangeran, robi teh heula ka guru. Pada tanya ho, uyah eta asin ti saha ti deungeun. Pak, nu hese ge jadi ahli ilmu. Naon ahli ilmu? Sadar sesadar-sadarnya. Kadang-kadang panpunten, karasa kukulanya, loba di almo karokon ku batu, jadi ngalayan teh ngalayan. Pak, kadang-kadang satu kesolehan butuh kesolehan yang lain. Baheula urang kerja di santri nya, balik karium teu urang berkat, happy bae happy. Ti saprak urang geus bisa make sorban, berkat menang leutik manyun. Berarti nyujuri, nu bodoh apa hulu dia. Awas tak, hampura, nu ngomong lain aing, lu lembut teuntep ka aing, jadi ya. Ya urang keur nyaritakeun jalma soleh, Pak, woi. Jangan tanya hasilnya, tanya prosesnya. Ingat paman, nasi yang kita makan hari ini bukan padi yang ditanam kemarin. Pak, dusun. Silakan bentar tarangan dia apa? Masya Allah. Senang santri makin. Dia di antara karamat santri dia. Gablek tergablek happy. Atuh coba tanya budak, boga akte kelahiran itu. Jangan jumpa ke barang jeung lini. Katakan Pak, ketika kita menceritakan satu saja orang soleh di luar Nabi, di luar para Rasul, kita ceritakan Abuya Abdul Aziz sudah sekian lama sampai ayeuna di antara ciri doana diijabah ku Allah, ieu getihna bisa keneh neruskeun. Panpunten kasepuhan. Ayeuna mah ulah nyacahkeun turunan, selain zamana. Ayeuna mah bisa mempengaruhi lain turunan, uyunan jeung lingkungan. Eta ayeuna mah heubeul mah cenah lamun anak kiai Badung teuing ka anak kiai ieu kenging rumah tangga mah cenah endah heubeul. Panu baheula mah parab dipilihan cucuk sanak cucuk anu tadi hak anu baheula. Nu ayeuna mah beda Pak, punten hese nya, hese nu ayeuna mah hese. Parab jeung Amalia nu hese. Cacahan ge tahajud keur ngaji doa. Tengah penting mah hudang heski paling beres ki ka apa ngihat pamajikan. Dusun. Oh, atuh coba ulah kali be matana he. Pangrasain makana beunteun mah. Anggurannya kasepelat atau pas lah bulan mah dia. Yang penting mah dicangkeun di kuburna diadak. Ya mah menang aing ge, rame doang. Pak, bayangkan. Abuya tiap tahun di haulan, lain teh nyaho di keluarga terus sumara rese. Di kami mah digantung, boro-boro duit, saya ge ganti. Sawah barulah, karuan sawah di mah sebelah tadi dah. Tanya kami kak, sembako nana naik, endog naik, beas naik, kotok lepas. Nu tadi tinggal daki, nu dagang tinggal hutang, boro-boro pengangguran. Nu dagang kadang-kadang ngalelak, boro-boro untung, ngalelak, lo bareng banyak duit tuh bae. Kamari ge saya mah tidak kata, Pak Haji tulungan kumaha warung superamen, beuleum warungna. Heula. Daki malah mau kiai diajar, mau ngisi tai biasa bener. Marah dia ya. Sekalian efek miskin ya. Pak, coba bayangkan, ketika Allah memuliakan seseorang, bayangkan Pak,
Abuya sudah sekian lama tapi masih bisa dihaulan. Dia yang ngahaulan kos tidak lain pakai aja dia. Dari santri mah urunan itu mah payu gede. Bayangkan di saat usum paceklik, di saat semuanya gararati, astagfirullah. Kok semuanya gararati dah? Atau biasanya campur aduk. Atau kumaha aing masalah sekolah lagi ke BPJS. Sedak aing itu bisa bahasa Indonesia. Sedak. Ulah-ulah ngaji. Bahasanya itu bisa kan? Kamari ke Jakarta kan mama ditanya sama siapa Ji? Aing bingung aja jawabnya. Duaan berdua, tiduran bertiga, sedangkan aing sorangan bersatu tuh aing. Cici anak aing can make dalil ya. Nih, aing ceramah pemain mah tidak bawa dalil kan. Makanya hidup jangan polongok. Ketika Allah ngamulyakeun hiji makhlukna geus teu kapangaruhan kunanaon. Nah jangan ngomong kumaha nek haulan Abuya Abdul Aziz can boganana kana waktu nama aya bae jabukina mah kitu pangantenna mah kurang malawari doang. Lu senang panganten lu capek mah palawari tapi ikhlasin bae teu palawari. Masya Allah tabarakallah usum harese bos harese. Tapi lebah nek haulan Abuya mah teu kapangaruhan ku hese. Iya pertanyaan iya urang geus pae hayang ngahaulan teu. Bawa dia kuburan lagi ke bawah paling dah. Ya Allah, Pak Abdi, pancik abdi ge ulah ngandelkeun turunan, ulah tetegeran kana turunan, gati eta mah gati. Ajeun teuing caina herang ya dikihan mah kiruh ku dia. Lain cai tiga yang bagus pan dia modal sasret namanya. Karena berapa santri mah? Ih, sendal kiai dihiri pakai hubungan sana. Santri, tapi santri mah juga ada. Gong begetan modal sama jangan lagi hamba Allah. Eta hayang jadi Abuya Abdul Aziz teh balangkeun Pak. Heula kuliah. Eta Husein Panten jeung Husein Janela. Atuh deuna tidak kali nangka. Nyetso lagi makan kuih isim saut muncik orang no geus kitu digesek diserut pokoknya mah runyem we kana mata ulah nempo geus jadi kusen eta hayang jadi Abuya Abdul Aziz yang dikenyang sepanjang masa geus diangkat derajat ke Allah sampaikeun ka geus paeh bae bisa malaman hirup wasilah aya Abuya Abdul Aziz. Tadi ngarakan kue dalam di mana baca buku bukan ruki hai. Bener tuh? Tak perlu pakai dalil, penting hatiku polong aja mah. Tak perlu pintar ngomong, ceramah, penting hatiku polong nyerak kena hulangan. Iro baca zaman ulian. Oh ngaji kan, gak dilebay, kayak rokok hirup, tampiling banget. Pak, kita itu bergantung kepada seseorang soleh. Urang teh kudu boga tawasul, kudu bisa hotspot. Paham? Tawasul mau nganti banget dia mah. Hotspot. Dia pakai tegableng, tapi hayang nyeung filmnya panas. Esa sih otak simpaknya. Pak eta hayang menjadi proses dari Abuya Abdul Aziz. Ingin proses hayang menjadi hasil seperti itu berimbang dengan kecapean bos. Bayangkan sabara tahun Abuya mas santrena sabara tahun istiqomahna Pak punten nah eta hayang bisa eksis kos kieu babari gati hayang ngadatangkeun santri mimitian hese bos teu cukup ku pinter ngaji teu cukup ku bisa alfiah di sungsak mata kepanata lu bisa ngaji di pasar kayak boga santri gati bos boga santri lalaki 5 ngaji tarbe aja buduk ieun ngomong awewe aya santri awewe salapan asal malam Salasa malam Sabtu rutin kasurupan hampura ya ulah luk-lukan mah ya hampura ngeuntak ieu insyaallah tabarakallah beneran kersedep adi jeung santri
mitohapan menyepakan kompor. Tapi nama gane gara dia ku imah ge hiji keneh jeung aing. Manjan mah elek manupit, Bos. Manupit moal wani ngendog, moal wani erakan lamun can boga imah, can boga sayang. Jalan mah anak di mah hiji keneh mitohapan. Tapi perbuatan manupit. Ulah geura ngabandingkeun awak jeung Abi Abdul Aziz, elehkeun ku dia piit. Kalah ulah luhur-luhur aja man, hempe-hempe. Luhur mah raga geura mirasa. Masyaallah. Santri mana po aki-aki batuk hareng. Atuh karasa kukulang, Bah. Kulang itu ge ayeuna loba watir. Geus jadi santri mah. Wow. Eta dikobong duit teu gablek kiriman teu rantang tetangga unu peh puyang ka. Kurang santri kuru. Wajar. Atunya atuh sakali ngisin 3 kali. Udang molor modal. Pintar betul. Ya, kan dusun. Eta ingin menjadi seperti Abi Abdul Aziz. Kudu masagi hilimna. Urang mah cacahan hilim dina hikam doang. Cacahan rohmaniyah dina hikam doang. Cak nepi ka dieu mah. Ongko mah cacahan kudu sabar, kudu ikhlas, teh itu ge kudu nekankeun makhluk Allah. Batur galak ka urang, batur hewa ka urang, meunang gerakkeun Allah. Buktina mah dia gerak ditunjuk-tunjuk lu majikan geus. Ini tentang kita, guys. Iya, ahli Allah. Wah, doanya teu aya jalma kurang duit mah kicep. Bah, punten. Da asal hirup we. Bah. Pan eta hayang bisa hilimnya. Pan eta hayang katul ku santri teh cukup ku pinter, ngarep. Kudu hilim, kudu hampuraan, kudu losan. Sebab urang urusan santri kieu mah dipikiranna mendak edan. Aku deuleuh, aing pan soal urang manggil, pake cocokan goblok. Kira apa? Teu cukup ku pinter ngaji. Ayeuna urang ngaji pinter. Oh nya. Alfiah atalan jurumiyah dilalap yakul pake kekemuk. Tapi orang kasantri galak, temperamental. Magahan ngelal salah cabok payah 2. Tapi lamun kajen teuing kiaina setengah badan ya. Iklan lagi. Ayu wali mah bebasnya. Wali eran. Masyaallah Pak, burunya. Kulah eta lamun jeung santri be. Kajen teh aing dikieukeun nya. Senang we teh hate senang. Aku sakit akan kaseukeun sakit doang senang. Matakan lamun kiai dihalkan ku santri pundung geus nerima jadi kiai. Aku perlu ingat karena perlu ada aksa ya. Kamu berawal dari mana? Nah, dia hayang bijaksana teh hese. Lamun urang ngarasa dilunjak ku santri ku sebab dikieukeun. Nu salah lain santri, urang nu gede teh ngahargaan awak sorangan. Kadek kan aing ngadalil aing. Hiji ya. Tapi aing mah hayang ngisi ngacarana itu. Hampura kasakuannya. Sabenerna mah abdi teu pantes ngomong kieu, nek lempeng atuh pan daripada aing digamah ku budak. Ting rek. Jadi lamun urang ngarasa dilunjak kudu kieu, lain itu nu salah. Itu mah geus puguhan bahan ieu. Atuh bahan-bahan makanan nu kapake dipaku teu kapake dipalingkeun bahan ieu. Kan tugas
Kangjeng Nabi mah liutami mama kalimal akhlak. Kita lamun kiai berarti pewaris Nabi, kudu ngawaris ilmu jeung akhlak. Sama kita juga liutami mama kalimal akhlak. Kita itu tugasnya bukan membakar sampah tapi mendaur ulang sampah. Benar Pak? Benar? Itu ya bos. Ayo diri ngomong dia. Pak, punten. Lamut emut ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Pak, ulah-ulah Kangjeng Nabinya. Abdi kapuntur pasanten di Cianjur, di Gentur. Eta santri main bola, cik pamajikan guru. Coba eta budak kita geura dicarang, wios, moal beunang kurang mah, ku Allah dicarang. Karak beres ngomong gitu, eta kiai saya asaran ya netahna. Ya, atuh kiai mah teu kudu rosa-rosa, teu kudu dandan rosaanan, udang seriban pesta. Nu penting mah netah deunang. Karek eta hatena ku ikhlas teh nya. Wios kayak ku mama mah moal dicarang ku amat kayak ku Allah. Karak beres ngomong gitu, gila gerbek galang dipantem bugelan. Atuh bubar panjelema. Allah. Ya Allah. Panggil bahasa lagi. Asdiqu anwarul hukama'i aqwalahum. Fahayatu sholat tanwiru wa sholat takbiru. Dengar dia. Ai jalma nu geus neurak mah ilmu jeung amal. Kan urang mah nya ilmu mah aduh. Kiai cacahan mah aduh. Ilmu doang dia nyandung, amal mah kidaro. Karena kadang-kadang tidak sholat ke bapak juga kopat. Berarti kiai boga ilmu tengah boga amal. Nanti dulu orang amal. Tak doang angkos gitu. Wias tau dicarang-carang. Dah karasapnya dia. Boro-boro hayang main bola dicarang. Anak ngomong mah hayang isi ulah nyabok. Wias kan jadi carang. Ku Allah. Tapi batur mah ngomong gitu ge. Geus jeung lentah geus jeung asana. Aturan mah ulah gitu ka anak. Bener cenah. Anak ngisina peci. Wias kayak ku Allah. Atuh bea. Asal disingan. Iya mah kerja cakeun anu makomna Abdul Haji, atuh udah makom bos. Pasti. Atuh coba saya ceramah di dia doang aing, teu dibalik doang aja ku udah. Wah, pinggan ku sampean. Ternyata ilmu eta kudu dituturusan. Ilmu eta doang kacang. Kacang kajenting bini bagus, jangan cari sorangan. Atuh mau begug lah. Kudu dituturusan. Kalau tuturusna bagus, pelak kacang lagi ngaluwihan tuturus bagus eta ngaranna. Ilmu kajen teh leutik euy gitu. Ai akhlakna etika attitude-nya baik mah, atuh nyelancang kieu tah. Sae. Awal. Parah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Bu, jadi di antara lain ilmu yang bisa nopang, naon tuturusna hilim, elosan, hampuraan, bijaksana, lamun cik santri, Abah Haji mentari orang, enak kasih, rek belum masjid banget. Sok, Pak. وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى خُضِبَتْ بِالدِّمَاءِ نَعْلَاهُ ثُمَّ عَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ حَزِينًا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه. Ya, kurang kulantaran aina berkaitan dengan budak. Tak contohnya Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad mah gagahnya. Coba ieu jelema di mana ngayakeun budak. Padahal mah ngayakeun budak lagi jeung panitia anu capek. Wah henteu Nabi Muhammad.
Ada pikiran bisa gak ya? Pikir-pikir makanya. Haliwu muludan, otok lepas dari kepung-kepung, jajang muludan, ngagungkeun Nabi Muhammad. Kena tanya kiai nanya, kau udah Nabi Muhammad? Entah. Nyok foto wah. Di download di Google, bukan luar dari foto Nabi Muhammad, kalau foto Kak Eman. Ngimpi can pernah, bener tuh. Nukir ngimpi nang. Kamu cek gelap-gelap banget dia. Jadi apa? Kolon ada bapaknya pencokoran. Gerak ya Pak. Gerak sok pikirannya. Nya, bau itu. Manggis can pernah, beut lagi mana bawa wajah Nabi. Ngimpi ke can pernah, tapi kunaon ieu urang pohara cintana, pohara dedeuna. Deung-deungeun banyak, kota ilmu urang ya 7.000 ember nangis, barono. Padahal kan Nabi Muhammad nangis teu wau heuh teu nyahoeun. Poharanya itulah mukjizat Nabi Muhammad. Teu kudu nanya Nabi Muhammad bisa terbang enggak kayak boboiboy. Teu kudu nanya gitu. Cukup pikiran ku akal sehat. Ini rasional di antara mukjizat Nabi Muhammad. Jalma nu teu wauh ge, nu can pernah nyeum, can pernah nepok kana wajahna, tapi bisa ditarik rasa, bisa timbul cinta. Itulah cinta karena dia tumbuh tanpa alasan. Makanya bukan cantik yang membawa cinta, tapi cinta yang membawa cantik. Cik banget tuh hidung ya, cik kabogohna mah dodol, bos. Gerang ya, cik banget tuh dia bohong lebah kurang. Kata bapak-bapak di kana mah batik bae, bos. Makanya kulantaran kadang cinta itu kan butuh alasan, butuh alasan. Makanya santri lamun urang ku guru rek dijodohkeun ka awewe pilihan guru nurut khidmat nurut. Jangan tanya Pak Kiai bagaimana saya bisa berumah tangga sementara saya tidak punya rasa. Ulah ngomong teu boga rasa dianyong-anyong meureun. Bener tuh? Pak, pilih nggak? Iya mahampur aja, kurang maker ngaji diri bae ya. Ya, kurang bajal maksa semplek ya. Pokoknya mah hati teh kudu ngarasa leutik, kan digedekeun ku Allah. Ulah ngarasa gede, caranya gede digedekeun, kita terus dia gedena. Ulah ngarasa gede di rumah. Can kudu gede bisa ngelehkeun leutik. Gajah gede, sireum leutik. Buktina mah gajah eleh ku sireum, sebab gajah sok si sireumon ada gajah. Guys, cicing gitu. Tuh ngomong iya dah. Tuh belum balik. Atau penting masalah nyeni pak. Atau kita mek hewan. Lu ayeuna mah kantun, aing kantun nah. Ayeuna mah tinggal ngeunahna sepuh. Tinggal ngeunahna, ulah sok beulieun. Katakan kula tah geus gini mah, sepuh aya keneh di lokanan. Ji, awas dia. Sing hade dia, butuh mah butuh bae. Awas dia sumutna. Eta urang balik ceramah. Dibere atuh alhamdulillah dibere berarti panitiana polopok. Tenang baik aja. Tenang dia. Allah tabarakallah. Benar kayak nama. Kiai mah tinggal ngeunahna aja. Kiai mah tinggal ngeunahna. Atuh deui perjuangan Rasul nya. Ieu mah di hewaan ku masyarakat bae geus teh mundurkeun diri. Kak, gak pikiran yang gede, gede. Lamun kiai teu dihewaan ku masyarakat. Gawe nak aja. Atau yang masalah seni banget dia teh nyeni. Sikat. Bah, gede nya. Ieu mah hampura bae nya, hampura bae. Ulah kasinggung lah. Atau aja saya masuk ke alkohol diwajib tidak leungeun aing leungeun odoran mah tiis karasa ada jebrek eta menurut jujur otohan aing odoran eta mah kayak kita pan aya jelema ge boh ka cuma gagah nya lebak atena beruit aya bae beruit aya bae jadi mang dengekeun eta heuh nya di mana Kangjeng Nabi kos kieu bos, kali-kali ulin kamu kahal. Bos, kali-kali ulin. Maksudnya supaya nyaho suasana. Biar
kita bicara tentang Rasulullah biar dapat chemistry-nya. Minimal di hati ngancot. Oh, nabinya. Pohara amatnya nabi. Urang mah cenah baheula cenah kakobong lempang cenah. Ama mah cenah lempang, kacang kudu kaserang lempang bae. Atuh teu sariweuh nabi, di urang mah teh miyuhan. Nya, kada orang lempang kakobong lapar, jauhan batu dihembat. Ku Allah ieu. Maksudna aya jeung miyuhannya, heubeul mah. Atuh coba gerak. Eta urang perjalanan Makkah Madinah 400 kilo. Lamun 8 jam lah mobil. Satu untuk dulu abis ngolok punya. Satu malam baik Allah baik maksudnya kan mah. Dia Kangjeng Rasul. Mana teuingnya? Atuh Kangjeng Rasul emang lagi wal ghamam qad adalla. Di mana lagi di payungan ku awan. Atuh ieu daun. Panasnya. Panas sih kai, panas sih. Atuh di ditu nu disebut gunung, kan di urang boro-boro gunung, lain gunung ge di buruan kobong, eta juput teka koren. Di Mekah mah eta disebut Uhud. Oh iya Uhud di banyak oge heudeut. Uhudnya Pulau Sari ya. Nanti dia. Dusun. Eta gunung Uhud boro-boro tatangkalan, juput teh eueuh. Anu cenah baheula Rasul perang Uhud di dinya. Maksudna uyuhan teh anak kitu nya. Supaya kepanasan, Masya Allah gentangnya. Urang mah di dia cenah lempang suku cenah kagandung karakas atuh loba minuman. Coba amben di urang mah. Tidak serepot yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Bayangkan Rasul berangkat di Makkah ka Thaif. Makkah Thaif meureun ku aing Subina Enar meureunnya. Subina Enar sedang belakang meureun. Dan Thaif itu luar biasa. Tanahnya itu seperti tanah Syam. Ditukar sehingga subur. Di Mekah boro-boro tangkalnya kake. Pak, caket Masjid Namiroh kan seueur tatangkalan agel. Eta teh mun dina candirna, eta loba keran. Kula nanya pangangguran, ieu make keran haeun dong da kolok-kolok bae. Di kami mah make keran nu disemprotan ieu keran ieu. Tapi kieu teh siraman mah. Di dieu mah kak aing. Lamun teu disaeur kieu ku cai keran. Bae, ku saking panas. Allahu Akbar. Tapi ketika ke Thaif suasananya beda. Sayuran jalan Nabi, mun di urang mah puncaknya beda, itu lagi luar biasa. Rasul ketika dakwah ke Thaif, apa yang terjadi? Lain disuguhan sasaran kok. Apa yang terjadi? Waromauhu bil hijarah, dilempar habis-habisan. Teka bayangnya, ceramah di dia teka hati, bungkusan coba jajan. Untuk yang didurungnya ngomongnya. Aing ku tadi akan jadi nabi nya, gede hatinya. Pak, gerak ya. Coba ge, bayangkan ge. Coba ge, bicara dengan hati ge. Karena hati hanya akan bisa disentuh dengan hati. Hati-hati dengan hati. Lu kayaknya tak punya suara, terkadang kayak mata jatuh tanpa bicara. Punya hati dong. Sing hade banyak, iya semut urang, sing hade tak semut urang. Kayak lah kadang dengan waktu kapal majikan, sing hade rasaan. Aing ngomong hayang ka surga. Di kamu sok hayang dihesan ku sia ge, kanya nyari hati. Hati, bos. Kita itu diciptakan kuat bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Oh, brut. Kabayang banyak. Rasul dongkrak dakwah bujang-bujang kos kieu dilempar habis-habisan. Sedangkan Romawi kabar ini tak apa, udah timur. Hatta khudibat bidima'i lah. Wajahna pamenteu Rasul pinuh ku getih. Sampai panangana, badana, sampai anak karumpana pinuh ku getih. Atuh kabayang ping keluar. Apa yang terjadi? Rasul ngadat. Padahal Rasul tinggal ki gampangnya, tinggal ki. Angkat tampal panangan. Gusti hancurkeun eta nu bukan Nabi. Rata. Urang-urang teh jawara. Aing mulai Rasul muter berdiri. Bapak dia, emak dia, wah pengen aing. Itu kan dulu.
Kayaknya pada setuju ke jawaraan lah. Sama aku jawara, jawara dari siapa yang kota jengke. Udah aku jawara kan, kamu jadi jadi serangan. Lah mamang ieu can kahati kula arah can ka cicing aing ka distrik Perdana ya. Dong kotok jago, mereka binti kotok pikam, tidak langsung nyambut ke hadap, jangan masih siripin. Biasa kan, jangan salah lah, jangan salah. Cicing mal kato, mal aman, cicing. Apa yang terjadi? Rasul marah? Tidak. Apa yang terjadi? Thumma ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Alas, ini bahasa diplomasi. Kamu tidak akan mengerti paman. Awas, iya lain kita. Kita mah lain deui. Nyambut pendaki mah lain. Ini mah posisinya dakwah. Harus mengadakan pendekatan persuasi. Paham? Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Kalau kita bertamu, ikuti kebiasaan setempat. Jadi tarima balik. Ngajak diturunkan balik. Mungkin wajah kamu tidak masuk kawan. Paham? Itu, tapi ulah minder, kudu kieu. Kenapa aku disuruh pulang? Bukan kamu tidak cinta, tapi aku terlalu berharga buat kamu. Gitu. Dia nembok dia ulah nyebut kiai hideung kurang caal. Summa ada sallallahu awas. 8 summa. Atapnya yang pakai summa. Wal fa'u litartibi bil fisali wa summa litartibi bil fisali. Setelah Rasul pertimbangan itu nyurana bos. Setelah dipertimbangkan, laksana makan buah si malakama, makan yang mati dan makan ibu yang mati. Ada cara yang terbaik dari Tuhan. Summa ada, ulang dulu, mundur dulu. Dua orang pasnya di pamajikan, udah merasa lagi panggagahna, udah merasa aing capek ngalah duit, beungeut dia bae capek, bilang capek urusan ini mah bos. Makanya lamun salaki pamajikan ngajak pasnya, udah dilayanan, mundur. Mundur itu tidak berarti kalah. Agustusan tarik tambang, mundur dong. Itu deh, makanya dia jual dia mau spell lincah. Disuruh. Bos. Bayangkan seorang Nabi Muhammad afdalul makhluqat, afdalul mawjudat, bulan saja dikiekeun ku ramokna belah bulan tinggal ngangkat padahal Gusti kodaran malam abdi. Tapi Rasul tidak lakukan itu karena jika Rasul liku tamimah tugas saya malah modaran jelema tapi ngomongin enak. Summa ada Rasul luih Kamakah balik dari hazinan dalam keadaan berduka bernestapa malah berlinang air mata. Ya sampai kupingkan kusadayana. Iya tak lemah iya tak. Kudu ngaji diri, kudu ngaji diri. Ulah ngerasa pangan, ojo dumeh. Ulah ngerasa pangan. Aina mah punten kasepuhan punten, aina mah lobanya, loba aina mah jamiahan tingkat desa. Aya kiai ngarona teh, oh mojeuna gagah halatna teh. Aya kiai sepuh, kudu bagus jajari jeugan lepang lagi kapaki tiga make itu. Aja macah tapi nyamber pohonnya pabalik jeung hutang mah mana gini naon bener. Kumaha doh, mana kudu majikan dicari kanan bae. Bikang ge, bumpehna lalaki teu bukan sesentak bae bikang. Teu kacara kerbogan duit jeung aya juri gue. Kiai sepuh maca kitab, kisoleh dah filmau, langsung ditambang pe ku orang. Bos, ulah gitu. Sing hade adab-adaban, tapi maca filmau ini baca filmau cuma kana raka ieu kan rasana. Cek maca Hasan Basri, Hasan Busro bisi jor teh. Kalau udah banderan ieu, rasana. Iya lebah dia, ieu hese ge ieu hese. Hayang jadi ahli ilmu teh, ahli ilmu anak asor. Kadang-kadang punten ka kieu. Nya, kita sudah kiai menjadi besar. Santri kita jadi kiai deui. Aya santri urang macakeun kita berian.
Ayah ahli ilmu mah kiaina ilu nyore sebab ulah na pebudakna tempo nu dibacakeun saha ilmu Allah gitu. Ieu mah hese teh. Katakan takodum dipakai wa qadimil awala indal waqti li'annahu muqaddamun bil qad'i. Lamun santri jeung guru, murid jeung guru, kadang teh murid leuwih pintar ngajina daripada guru. Tetap murid mah pakat tak, guru mah hulu. Allah tak kalian hulu. Aya di luar hulu. Kuya, disebut kuya. Katakan lamun murid jeung guru, tahan. Si hade nyuk ke urus milan guru. Wah. Kokon. Resep milan guru, ora. Ngan lamun santri jeung kiai bising diwahangan. Santri mah kudu gerakeun kiai supaya aya kiai dikawal ku dari sana. Benar bener paman. Si hade. Rasul biasa ngangkat. Ya Allah hancurkan. Kenapa Rasul tidak lakukan? Iya akhlak Rasul. Akhirnya orang boga santri tapi boga santri 50 ngaji kayak detik ngaji tidak moal perlu kabeh ngaji haram ya moal hai taruhan yang santri 50 ngaji bagi 2 gagah banyak kabeh kumpul kan nek santri degel nek santri kumaha ulah sok laju main sapak bae tugas urang mah ngomekeun jelema minaz zulmati ila nur, dari yang tadinya sampah menjadi barang berharga. Lain disapa. Siap tenurut kamu, mama. Main sapa baik. Dari kuya. Oh, mereka ngomong dia. Mual manfaat dia, balik hidung kita berdoa. Nyage kiai aya hakna ka santri. Ulah isim ka Nabi, Rasul bae di baledogan. Mun urang mah ya, mun aing mulai boga ilmu boboiboy apa misalnya lain bukan boboiboy apa urang mah karak jadi eta lagi kualitina teh ngajak anu bidang hayang ditarima pokolot laju papasehatan bae uluk sarana ge asyhadu alaikum sambihan. Pak, baheula mah abdi teu ngarti eta dina hikam aya bahasa idfan wujuda fi amril khumur teu ngarti baheula mah teu ngarti setelah ningali sosok Abu Yamuh tadi baru kaharti tasura polisi torekan Masyaallah loba nu bisa mere contoh tapi hese nu bisa mere contoh loh. Ongko mah gede, tapi kata mana leutik bae, jangan bisa jumput keuna. Nya, ieu mah karak di dia torekat 3 bulan ge, diberikan harus sepeda. Dariung geus teu daek, kan hajat haram. Allah. Ngaji kana guru geus teu daek, teu daek mingguan teh, da geus deukeut Allah. Hampura Pak, ulah kudu ngomong pasti, ya enakannya. Oh, kegelar Pak. Tapi kadang-kadang tadi yang mengaji ilmu, jadi koplok. Maksudnya doang abunya tuh sakit tuh mursid. Naluh dirinya, ayat dirinya. Tapi ya Allah, takut kuat ngalap, tak kata pokoknya. Naik ke pasar, naik motor, di anak, tak kuat pakai helm. Pun hulu dia. Ditilang ke polisi, nggak dalil. Kok nggak pakai helm Pak? Helm dosa lu gimana? Ya pakai haji, cuma 40 juta. Iya banget tuh iya. Iya banget bukan malaikat tuh gitu. Ingin dibesar, awas. Ulah hayang gede di remah, hayang gede di Allah. Bagaimana kakek tak? Ayo doa Allahumma ahyina miskinan, tidak diaminan gue. Jebolokan kira aing. Aing kiai Allahumma ahyina miskinan teu hayang. Orang ke sina mah kieu supaya dianggap miskin ku Allah itu. Pan aya dianggap miskin ku Allah makin berek ku Allah. Sebab tindak masalah qutulil fuqara biasa lagi nu sok mere mah nu beunghar kanu balangsa sedeukeun nu beunghar mah Allah. Aing bolong-bolongnya. Pak, eta infan wujuda ka fi adil khumur. Bahwa dari ngahan ka surah.
surah guru teh melemar teu hati teu sakep teh barang ningali sosok Abu Abu tadi karak nyerap usah itu bae geus hati. Oh iya bener maksudna urang mah nya karak dari sanggeus ka badan bae. Oh selamat hari santri aing keong eta udah kasih keong dong. Kurang mah pan kadang-kadang hese, nu hese dia nyalahkeun awak sorangan. Bisa ge neangan kasalahan matur bae. Abu ya ceng, kana motor make helm abu ya. Padahal lagi berpolis lagi dicetak ku abu sini bae. Hai aceng, nu lain saha. Bener ge masa Allah. Lampu merah ditabrak di kanan. Kenapa lampu merah ditabrak? Salah apa dari lampu di dirinya? Oh, baik, ngerasa salah. Bener, beta bener. Tina kabeh sagala nu eta hilimna, tawadukna, rendah hatna, ngarasa eueuh nanaeuna aya di Aulia Abdul Aziz. Ulah husnuzon, makanya digedekeun ku Allah sampai ayeuna. Sehingga apa manfaatnya ngahoran Aulia Abdul Aziz? Salah satu pensyarat kitab Sunnah Mutafik nyarios kieu. Idza dzukira salihun fi majlisin khalaqallahu sahabatan lam tampur illa fi ardil kufri kullu man syariba min ma'iya aslam. Ah, kita dikait ngomong ieu. Cerek kan. Kayak budak utai tak apa. Cicing dusun. Iya manfaatnya haulan Abu Abdul Aziz. Ketika dalam satu tempat diceritakan manaqib orang soleh, padahal bukan nabi, bukan rasul Abu Abdul Aziz, lain nabi, lain rasul, lain orang soleh. Apa hikmahnya? Khalaqallahu sahabatan. Tira wasilah urang haulan anjeunna nyaritakeun manaqib anjeunna dengan beberan seperti nu bieu. Allah ngadamel awan reueuk anu tina awan eta ku Allah ke diturunkeun hujan. Tapi lam tamtur illa fi ardil kufri. Teu sembarangan diturunkeun hujan tina awan ieu mah awan spesial. Di mana diturunkeunna? Illa fi ardil kufri, hanya di negara-negara orang non muslim. Di tempat-tempat anu dieusi ku non muslim. Engke China nyerap kana sumurna disedot ku tangkurak non muslim di mana bae. Dipakai nyensa saja, nyeduh teh, nyeduh kopi, teh tawar, air putih, dipakai ngagigihan kejo nanti pajuh ku dia, dipakai nyen adonan bolu, kullu man syariba min ma'iha, setiap non muslim anu ngaleut kana cai eta imba langsung dileut atawa make wasilah makan kejo ja kejo ge bener digigihan make cai anu kaasupan cai nu eta aslam pasti asup Islam. Hartina ngahaolan jalma soleh bae ge artinya kita sudah berkontribusi untuk memajukan Islam lewat menyebarkan hidayah kepada orang-orang non muslim. Matakan ulah aneh geura jeung TV sekali-kali udah ngomong haram bae. Eta ke dina HP naplok dina mata-mata udah jurigan eta. Deungeun geura di Amerika anu sakitu poharana Amerika nyerang Afghanistan loba masuk Islam. Di Kolombia tempat narkoba loba masuk Islam. Di Afrika loba masuk Islam. Di Taiwan, Hong Kong loba masuk Islam. Malah Eropa sekarang Islam sudah bangkit lagi. Banyak orang yang masuk Islam. Kamu mainnya kurang jauh sih kawan. Artinya lamun urang ngahaulan jalma soleh, kita itu sudah berkontribusi untuk memajukan Islam lewat menyebarkan hidayah. Dan itu terjadi adanya sekarang. Pataknas haulan we jalma soleh mah. Mudah-mudahan urang kenging barokah. Amin ya rabbal berkahna haul Abu Abdul Aziz anu kula husnuzon tos dimuliakeun ku Gusti Allah, tos dijamalkeun golongan kakasih Allah. Mudah-mudahan urang ilu kabawa barokahna, ilu kabawa bagusna. Ya, hampura sakitu kabihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi